cek Tuan Syekh Abdul Qadir lamun urang terus-terusan make syariat bete make hakikat jadi pangeran sia. Tuan Syekh Abdul Qadir yang Fathur Rabbani tok geura waduh tuh nang aing ngabangun ieu syariat kan nang aing teh lamun aing mulai kan tuh ieu teh nang meuli aing balas usaha aing. Alhamdulillah ku Gusti Allah syariat make syariat kene ngomongna mah tapi kan nang aing mun cacak-cacak eueuh aing kumaha tuh si itu nang aing nyakolakeun aing syariat kan nang aing eta kebal-kebal leungit syariat teh jadi pangeran nang aing kabeh tuh eta kan syariat tuh asal lepas bae ngomong syariat asa nang aing bae mentak kurang dagang madagang ngaranna ge bersyariat hate maka Gusti Allah kalamun dibere untung bae engkena bakal ngaku jadi pangeran numantak ku Allah dirugikeun teh abe ulah ngaku jadi pangeran malah lolobana rugi abe naon abe inget bae ka pangeran sebab inget ke dongeng eta teh Junaidy Baghdadi teh dongeng aya jelema teh inget-inget ka pangeran cek Allah teh ieu budak teh inget bae ka pangeran padahal mah sehat nang aing eta nya dibere harta berlimpah nang aing coba ku aing dibere gering mulai nya Allah Malik astagfirullahaladzim ya Allah subhanallah astagfirullahaladzim malaikat bebeja ka Gusti mending digeringkeun bae cenah emang kunaon cek Gusti keur carita dongeng supi kamari manyana keur teu dibere gering teu pernah zikir ka Gusti kan kaambe ku kula zikir teh kan seungit kaambeuna kemudian salilanya teu pernah gering bau jasa hangru barangnya gering seungit kaambeuna lantaran terus bae Allah istighfar lah mending digeringkeun we Gusti cek yang tuh malaikat ge ditah ngageringkeun ka jelema kos kitu mah kadu tilok zikir-zikir mah sebab teu kaambe-ambe bagus kunyana nah engke ku Gusti Allah disehatkeun deui coba sehat nyana inget teu ka aing barang sehat saeutik bae ya Allah poho deui bae tauhid sifat kos gitu baik temenang diberi gering aral temenang diberi rugi aral temenang diberi susah aral tauhidna tauhid sifat eta mah tauhid awam